Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka teu sagawayah jalma bisa tepung jeung Eyang Haji. Ari henteu penting-penting teuing mah tema Sundana. Puguh mana rek nepungan oge alatan kami teh boga kapentingan. Ari teu penting mah keur naon jauh-jauh make datang ka dieu sagala rupa. Nu ngajawab mah ngado Nyi Rodia. Rupa-rupa nu disebut penting teh. Nah penting keur Eyang Haji atawa penting keur batur. Cek Sundana deui. Tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu diomongan kitu beungeut sanaya rada beureum balasku era rumasa. Sabenerna mah ieu teh ukur kepentingan kami unggul. Kami teh rek minang saraya ka Eyang Haji. Eyang Haji mah lain purahna tamakeun anu gering. Ceuk Sundana semu ngece ngadenge eta omongan. Pano Nyi Rodia menibun celik. Ulah ngahina di dinya. Memangna kami teh kadeleuna siga anu keur geringnya. Cek Nyi Rodia jejebris. Ningali Nyi Rodia jejebris. Sundana jeung Jaksi imut ningali anu pikalucueun. Amang, nah rek diantep bae dengan ngalalece ka urang. Nyi Rodia mureleng ka sanaya. Geus nyai urang teh mah kudu boga tata titi duduga peryoga. Keun ilaharna pribumi loba tatalepek madabongan urang mah kapan geus tumorojog tanpa larapan teu iber-iber acan. Ceuk sanaya tetep sabar. Nya, saya mah kudu boga kasopanan. Tapi lain hartina nu jadi pribumi sangeunahna ngahina urang. Nyai mah teu ridho dikitu-kitu ku jalma saliwat teu. Ceuk Nyi Rodia masih keneh jejebris. Kisilah rumasa ieu teh kami tuh morojog ka dieu teh alatan hayang minang saraya ka Eyang Haji. Kami teh geus lawas leulejengan ka ditu ka dieu. Sasat ka cai geus jadi saleuwi, ka darat geus jadi salogak. Tapi sangkilang kitu teh ari resmi ngahiji mah acan. Taku kituna kami teh rek minta tulung ka Eyang Haji. Malah remang hijikeun kami. Nebikeun ka jadi salaki pamajikan anu resmi. Omong sanaya nyaritana leuwih daria. Ngan sanajan kitu ari nu ngajawab mah anger we siga anu ngalelece. Baru kieu teh rek kalawin nya. Heran. Naha atuh bet jauh-jauh datang ka dieu. Naha dilemur kisila eueuh panghulu. Jeung barina oge da ari Eyang Haji mah lain lebe deui pagaweanana lain pula ngawin-ngawinkeun. Temal Sundana seri leutik tapi siga anu ngece. Nyi Rodia mah geus rek sapok-pokkeun namalang ngan ku sanaya dihulag. Rumasa kami teh cucungah geus boga pamenta anu lain-lain. Tapi kisilah kami duaan teh hayang resmi ditikahkeun ku cara Islam. Ari sedengkeun di lemur kami Islamna teh tasan masagi. Cenah Eyang Haji mah geus kasohor masagi ka islamanana. Kami percaya mun kami minang saraya yang jadi pasangan anu islami, Eyang Haji tang teu bakal ngidinan kami. Ceuk sanaya nyaritana teu waleh sabar.
Ari geus dicaritaan kieu mah boh Sundana, boh Jaksi, kakara siga anu ngarti, manehna henteu umat imut bae. Hanya duaan teh boga pamaksudan anu luhung. Hayang dirapalan secara resminya, nyata secara islami. Kami duaan reus kacida. Tapi ari perkara hayang nepungan hayang haji ayeuna mah sigana kana piheseun. Omong Sundana sajujurna. Ngadenge eta caritaan sanaya kerung. Aduh angot Nyi Rodiah mah meuni jeding-jeding we bakating ku hayang amek. Nah, hayang haji teh bakal nolak itu mun kami meredih menta dirapalan. Ceuk sanaya panasaran. Lain gitu gesilah, lain gitu. Tapi dina danget ieu mah hayang haji teh keur loba urusan anu teu bisa ditinggalkeun. Oh, gitunya. Cik sanaya masih kene panasaran. Hei orang gunung, da kami teh henteu hayang direnceng-renceng, henteu hayang dirame-rame. Ieu mah asal resmi weh, asal sah nurutkeun tata cara Islam. Meureun moal meakeun waktu ulasan poe. Cik Nyi Rodiah keheul alatan panasaran. Nya eta sigana mah moal bisa. Moal bisa. Omong Sundana neuteup ka sanaya. Tapi kabireungeuh ayeuna mah Sundana teh nyaritana bener. Ningali kumaha dariana Sundana nyarita kitu sanaya mah akhirna ukur bisa ngarengha panjang. Nya teu naon-naon atuh adi keukeuh kitu mah. Ceuk sanaya bari ngarieuh ka Nyi Rodiah. Ayo Nyai, urang balik we atuh. Omong sanaya ngajak Nyi Rodiah ninggalkeun eta tempat. Nyi Rodiah oge cengkat hayang geuwat-geuwat ninggalkeun eta tempat. Ngan samemeh indit perlu nyarita heula ka Sundana. Hei orang gunung, ulah nyalakeun kami nya. Mun dina hiji waktu aranjeun duaan, ningali kami geus siga salaki pamajikan. Mun aranjeun duaan nuding kami geus milampah jina. Eta sakabeh teh kasalahan aranjeun duaan. Dosana kudu ditangkes keduaan. Ngarti? Ceuk Nyi Rodiah bari tutunyuk ka Sundana jeung ka Jaksi. Anu diomongan mah ukur mesem we. Ayo ku kami duaan diandeurkeun nepikeun ka suku gunung. Ceuk Sundana. Wah, teu kudu dianter. Da kami mah lain budak leutik. Hayu amang. Ceuk Nyi Rodiah jajabris. Mun teh dianter bakal sasab Nyai. Omong Sundana. Sasab. Moal sasab. Piraning balik ti gunung. Nya balik memilih jalan anu mudun we. Ceuk Nyi Rodiah deui. Ari geus kitu mah Nyi Rodiah ngaguguseur leungeun sanaya supaya geuwat-geuwat ninggalkeun eta tempat. Mitra kaum dangu kaayaan teh geus beuki harieum bae, malah sabot Nyi Rodiah jeung sanaya tuturubun oge. Peuting teh kaburu datang. Sanaya jeung Nyi Rodiah jongjon leumpang mapai-mapai jalan anu mudun. Tapi sanggeus leumpang sawatara lilana, jalan satapak teh bet leungit teu pupugu sabab kahalangan ku rungkun anu jemet. Kaheula Rodiah, ieu mah siga lain jalan anu tadi kaliwatan ieu. Ceuk sanaya bari alakilik nitenan kaayaan. Sanajan kaayaan geus poek ari sanaya mah da boga elmu sorot kalong. Manehna bisa mireungeuh ka ditu ka dieu sanajan kaayaan tetep remeng-remeng oge. Nyai, geuning ieu mah buntu. Ceuk sanaya saenggeus nyoai-nyoaikeun rungkun da bisi jalan satapak teh katutupan rungkun. Buntu. Bet aya ku aneh kapan sidik tadi pas sore teh mapai-mapai jalan satapak anu ieu amang. Ceuk Nyi Rodiah bari cupu capa kana tempat anu meredong poek. Nyi Rodiah mata can kaparengkeun dilatih ilmu sorot kalong sabab manehna sorangan anu pipilih
bahasa anu panghalana dilatih teh Nyi Rodia mah leuwih mentingkeun ilmu gelut we heula tibatan anu sejen mah. Begeus Nyai, ulah kadinya bahaya. Ceuk sanaya ngajewang leungeun Nyi Rodia. Bahaya naon Amang? Sanaya teu ngajawab ku omongan tapi ngadon kokoreh neangan batu. Saenggeus manggihan batu segede sirah budak. Ku sanaya dibalangkeun ka hareup. Si batu teh mani karasa lila ngagebutna. Saenggeus sarda lila kadenge gugulutukan jauh dihanap. Amang, nah hareupeun teh jungkrang kitu. Nyi Rodia ngadeg-deg. Bisa jadi Nyai, ari ngadenge sora ngagulutukna anu jauh aya dihandap mah. Nyi Rodia ngadeuketan awak sanaya. Geus kitu nanangkeup mani pageuh. Amang, kamana atuh jalan balik teh? Cenah badi ngalaper. Hayu urang balikan deui ka luhur. Urang teangan ti mimiti deui. Temal sanaya bari nungtun Nyi Rodia dibawa netek deui. Sanaya leumpang balik deui ka tonggo, teu kungsi sawatara lila anyog deui ka tempat basa manehna tepung jeung dua jalma teh. Tah, urang teh tadi meang ti dieu nya ieu. Nya, terus ka mana Amang? Nya urang cobaan we. Mapai-mapai deui jalan satapak. Ngan kudu apik. Sabab bisa jadi urang teh tadi mah milih jalan anu salah. Saenggeus nyarita kitu sanaya mimiti mapai-mapai deui jalan satapak. Kitu teh bari imeut pisan. Ku imeut-imeutna leumpangna teh mani dodongkoan. Malah sakali mangsa mah irungna oge mani ampir adek kana taneuh. Da ku hayangna eces yen nu ditincak teh jalan satapak. Naon Amang? Naon atuh ari jalan satapak mah? Temal sanaya. Ih, mani kitu Amang mah. Cek Nyi Rodia siga nu mung di sentak ku sanaya. Minangka pangupahna ku sanaya awakna ditangkeup pageuh. Tah, ieu meureun Nyai, jalan anu bener mah ieu. Ceuk sanaya. Tapi kakara oge nemongkeun ka atoh. Sanaya geus ngahunted deui bae. Aya naon Amang? Jalan satapak teh geuning leuwih ti hiji. Tuh, manibut bat ka ditu ka dieu. Cik sanaya kukeulingan ka ditu ka dieu. Alah, jadi jalan mana atuh anu bener? Cek Nyi Rodia salempang. Teuing atuh ari geus kieu mah ieu. Amang oge bingung. Omong sanaya garo-garo teu ateul. Atuh urang papai we hiji-hiji Amang. Leuh, kacipta lieur na Nyai. Nyawayana we ka Nyai mah yakin tina sakitu lobana jalan setapak teh tangtu hiji mah bener. Ceuk Nyi Rodia. Nya bener kitu Nyai. Temal sanaya. Atuh ku sabab geus samiuk rek mapayan jalan satapak. Sanaya jeung Nyi Rodia teh pauntuy-untuy mapai jalan satapak. Mimitina mapai-mapai jalan satapak anu mengkol ngenca. Ngan saenggeus dituturkeun rada lila tetela anyogna mah ka sisi walungan. Da kadenge ngaguruhna. Atuh ku sabab kitu duanana kapaksa balik deui. Saenggeus manggihan jalan satapak anu mengkol ka katuhu, kumaranehna oge dituturkeun. Tapi saenggeus sawatara lilana jalan nu ieu oge tetela. Sabab buntuna dina tungtung pasir anu pinuh ku batu cadas. Geus 5 jalan satapak anu dipilih teh. Kabehanana ngan salah jeung salah bae. Atuh ari geus bosen maduanana teh ngan brek bae ting ani prek dina lukut anu kanel pisan. Sora sato leuweung mimiti kadenge ti jauhna. Aya sora cicir, sora bebence, malah sora kerud oge kadenge. Basa aya sora anu ngagerem leutik. Nyi Rodia mah geuwat nangkeup awak sanaya. Mani pageuh pisan. Malah basa eta sora anu ngagerem teh kadenge beuki deukeut. Beungeut Nyi Rodia teh beuki nyulusup kana harigu sanaya. Cicing Nyai. Sora naon eta teh Amang? Cik Nyi Rodia bari sisulusupan kana dada sanaya.
sanaya mah acan bisa ngajawab. Sabab manehna oge can apaleun sora sato naon ari eta. Sorana teh ngagerem tapi leutik. Kerud lain, meong congkok lain. Moal mah kitu sora aul. Ceuk sanaya salempang. Naon aul teh Amang? Sanaya acan ngajawab. Sabab ingetanana mah kumalayang kana kajadian sawatara tahun ka tukang. Harita basa Nyi Rodiah diculik dibawa ka jero guha peteng ku Ki Jurangrong. Sanaya kapaksa tarung jeung sato aul anu nyayang di jero guha. Naon ari aul teh Amang? Nyi Rodiah geus tumanya deui. Da tita tadi henteu dijawab bae ku sanaya. Ari aul teh sato anu huluna siga anjing tapi awakna siga monyet. Disadana ngabangingik jeung ngarong-raung. Ceuk sanaya bari sabot kitu teh ari pikiranana mah geus kumalayang. Nginget-nginget kana kajadian anu geus-geus. Sanaya ras inget kana sawatara kajadian. Basa Ki Jurangrong nyumput di jero guha, di dinya teh pan aya sato aul. Leuwih nati kitu Ki Jurangrong teh mun ngagerem make semu ngabangingik jeung ngalang-laung teu bina ti sato aul. Inget ka Ki Jurangrong, hate sanaya oge jadi inget ka Nyi Sunia. Kapan Nyi Sunia oge sok ngajerit jeung ngalang-laung persis sato aul. Barang siang Rodiah, Nyai sing ihatna Rodiah. Ceuk sanaya ngaharewos ditompokeun kana ceuli Nyi Rodiah. Aya naon Amang? Aya naon? Tema Nyi Rodiah sarua ngaharewos. Sora nu ieu teh persis sora aul. Baru aya sato aul ka dieu Amang. Bisa jadi lain sato aul Nyai. Jadi naon atuh? Nyai ulah kaget. Bisa jadi nu datang teh indung Nyai. Baru amu Suni. Ceuk Nyi Rodiah beuki ngalaper jeung soak. Kakara oge tamat nyaritana. Nah atuh ti luhur dahan kai teh jo gayabag aya nu ngagayabag bodas. Ningali aya anu ngagajel ngagayabagan ka hanap. Anu koceak bae Nyi Rodiah teh ngoceak bari nyamat-nyamat ngaran inungna. Nyi Rodiah geuwat cengkat. Basa nu ngagayabag teh mubrut nyamperkeun. Ceuk pangirana mah inungna teh tang teu rek nanangkeup manehna balas ku sono jeung nineung ka dirina. Tapi kabuktianana mah geuning teu kitu. Buktina sora Nyi Sunia teh geuning kadenge ngajerit satengah ngabangingik satengah anu ngalang-laung. Anu leuwih ngagetkeun sanaya mah sapasang leungeun Nyi Sunia teh diheumatkeun rek neungeul Nyi Rodiah. Rodiah awas. Bareng jeung eta Nyi Rodiah ngoceak bari awakna ngajol ka tukang. Awak Nyi Rodiah gugulutukan ka ditu ka dieu. Sabot kitu masih kene disusul ku Nyi Sunia tur jiga-jiga rek ngakalakeun deui ku gerakan anu sakilat. Sanaya ngajeleng ka hareup. Nyi Sunia anu keur mubrut teh dipapag di tengah jalan. Dua pasang leungeun diadu satakerna. Brak! Boh awak sanaya, boh awak Nyi Sunia ngajol ka tukang geus kitu duanana jujumpalikan sababaraha kali. Basa duanana cengkat. Boh sanaya, boh Nyi Sunia papada tatu da buktina tina sunggutna kaluaran getih. Sanaya mah lain hariwang kana awakna tapi kana kasalametan Nyi Rodiah. Atuh saenggeus cengkat teh manehna mah geuwat mulu awak Nyi Rodiah anu nyangsaya dina hanapeun tangkal kai. Sunia, nah teu sadar ieu anu dianiaya teh anak sia pituin. Si Rodiah teh ieu teh. Ceuk sanaya ngagorowok bakating ku keheul kana kakejeman Nyi Sunia. Kumaha teu rek kitu sabab tetela
Nyi Rodia teh ngalaman tatu anu kacida parnana sigana teh karagap kusanaya pakaian Nyi Rodia palebah hariguna rangsak jeung awakna tiis mani nyecep lir es sanaya hariwang tenggelan tiis teh bisa ngabekukeun getih dina bagian awak anu ditenggel. Lamun anu ditenggel na palebah harigu aduh bisa kumaha teuing jajantungna pikeun narekahan malar tatu palebah eusi dada ulah parna teuing sanaya kapaksa napalkeun bibirna kana bibir Nyi Rodia geus kitu satakerna niupkeun hawa panas kana eusi jajantung Nyi Rodia. Teu cukup ku kitu sanaya oge ngudar pakaian Nyi Rodia dina palebah tonggong awak Nyi Rodia sina ngudupung geus kitu sapasang leungeun sanaya sina napel kana tonggong Nyi Rodia. Sanaya ngaluarkeun tanaga batin malar aya hawa panas anu kaluar tina pori-pori dambal leungeunna. Sabot kitu ari Nyi Sunia mah geus cengkat deui kalawan teu asa-asa manehna geus nyebrut deui bari ngaheumatkeun tonyokanana. Hus 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 dorok-dorok kubrag. Sanaya tapis ngajewang awak Nyi Rodia dibawa gugulingan pikeun mengparkeun serangan-serangan tenggelan hawa tiis anu dikaluarkeun ku Nyi Sonia. Tapi kakara oge ngarenghap serangan anyar geus karasa deui heheaban mani nyecep tiis. Hus 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 hus. Pikeun kasakitu kalina sanaya gugulingan bari ngeukepan awak Nyi Rodia. Ari Nyi Sunia deui lain beuki ngolemar tapi kalaka beuki ningkatkeun seranganana. Hus hus hus. Dorok-dorok dorok-dorok gubrag gubrag. Sababaraha tangkalan galede raruntuh ting dorok-dok kawaskeun ku angin gede lilimungan. Malah sanajan aya anu teruntuh oge ari daun-daunna mah marugulan kahanap. Sanaya geus teu bisa ngejat deui basa aya serangan anyar ti Sunia. Atuh tarekahna teh ukur ngeukepan awak Nyi Rodia. Maksudna mun datang serangan kasalametan nyawa Nyi Rodia teu pati kaancam. Tapi bareng jeung serangan Nyi Sunia teuing ti mana datangna aya oncor dialungkeun bari seuneuna ngabebelah. Seuneu oncor teh siga anu ngahaja ngahalangan serangan Nyi Sunia. Basa eta oncor ngagebur kadenge-dengekna sora Nyi Sunia. Awak Nyi Sunia oge ngajol ka tukang jujumpalikan sababaraha kali geus kitu gajleng-ngajleng Nyi Sunia lulumpatan bari ajleng-ajlengan nepikeun ka ngiles kana rungkun anu poek. Nu kadenge teh ukur jeritna we anu ngalang-laung. Mitra kaum dangu sanaya empas-empes bari masih keneh ngeukepan awak Nyi Rodia. Tapi ku sababnya Nyi Sunia geus lumpat. Hatena mah ngarasa longsong. Sanaya cengkat sanggeus kanyahuan gadinya aya anu leumpang ngungkug sumebongkok. Nu leumpang teh horeng aki-aki. Katara dongkok rek nyakot oncor nu cahayana masih keneh ngabebelah. Nuhun aki, nuhun pisan. Cacak lamun eueuh aki mameureun nasib kami duaan teh biheung salamet, biheung moal. Ceuk sanaya kacida tumarimana. Resiko tina laku lampah eta mah deuleu. Oh akibat mun tanpa sabab musabab deuleu. Ceuk si aki bari rek ningalkeun eta tempat. Aki mun daguan heula ceuk sanaya ngagero. Basa si aki rek ngungkug init ningalkeun eta tempat bari jeung teu hayang neteup heula ka sanaya. Rek ngarahaun make ngahalang-halang palampahan batur si Jang.
Cek si Aki bari ngareret. Waktu sanaya neuteup banget si Aki, manehna kacida ruasna. Ai, lain Aki teh urang pangadegan teh ha? Cek sanaya ruas. Oh, di salah Sujang. Aki, nah Aki teh bet aya di dieu geuning. Cek sanaya masih keneh calangap bakating gue heran. Nah, make itu mah sarua kitu. Kapan sia oge geuning aya di dieu? Ku Aki teu dianggap heran. Temal si Aki hare-hare. Kajaba memener gelebur sini dina oncor supaya tetap gede. Aneh, kapan tadi Pak Beberang Aki teh ku kami duaan teh ditinggalkeun di palebah jalan anu ngolecer teh. Jauh malah eta teh pan tempatna oge. Oh, gitu Nah, make kudu jadi heran sagala. Cek si Aki deui bari rek ngaleos. Aki mun tulungan kami. Iya Pak, di pamajikan kami teh cilaka badag ieu. Cek sanaya. Wayahna we. Melak cabe moal jadi bawang dulu. Cek si Aki geus rek ngaleos deui. Mitra kaum dangu sanaya ngeluk diomongan kitu ku si Aki ieu teh. Rumah sawe Aki, kami duaan teh geus ngajaheutan hate Nyi Sunia. Nyaeta indungna Nyi Rodiah ieu. Cek sanaya ngalengi selantaran rumah salah. Nya. Meureun jadi mamara teh. Jadi rek kumaha tuh ayeuna Sujang? Nyai nama tulungan we atuh kami. Nyi Rodiah teh tatuparna kudu dirawat ditetamakeun. Moal hade Aki peuting ieu manehna sila ngaringkuk dina rungkun anu bala. Cek sanaya. Mitra kaum dangu pikeun sanaya mah geus tegue dina hatena. Yen ieu Aki-aki teh tangtu lain jalma samanea. Mun nya teu kitu mustahil. Peuting-peuting aya di gunung. Si Aki mimiti nama ukur ngahuleng. Ngan sanggeus mireungeuh kaayaan Nyi Rodiah, manehna kakara ungeuk. Kaitu atuh, bawa ka tonggo. Cek si Aki. Ka gunung Aki? Bawa ka poncorot gunung. Loh, jauh atuh Aki. Sanaya meringis. Si omongan sakitu-kitu na geuning kanya sia ka eta budak awewe teh. Omong si Aki bari leos bae init muru kalebak. Si Aki teh siga rek turun ka suku gunung. Ngan sameme sanaya tunyu tanya deui anu rek digerowan mah geus eueuh manten. Laleumpangna nu liwet kana tukangeun tatangkalan anu jemet. Ukur oborna bae anu gegeburan. Beuki lila cahayana beuki ipis. Nepikeun ka ngilesna pisan. Sanaya mah malohok we bakat ku heraneun. Malah cek garentesna jurig atawa jalma kitu eta teh. Ku sabab mu ngantep Nyi Rodiah anu tatuparna jeung teu eling-eling, atuh pamusteunganna nama sanaya teh manggul Nyi Rodiah dibawa ka tonggo. Sanaya daek teu daek kudu nurut kana panuduh si Aki. Yen Nyi Rodiah teh hade dibawa ka poncrot gunung bae. Ku sabab milih kitu teh alatan sanaya ngarasa yakin yen di tonggo teh tangtu aya imah. Malah cek garentesna deui sanaya nya imah saha deui lamun lain imahna Eyang Haji Pagerjaya mah. Kendai sanajan diulah-ulah oge aing marek keukeuh we maksa. Cek hate sanaya bari manggul awak Nyi Rodiah. Keur jalma biasa maleumpang muru ka gunung bari nyangkeh awak jalma teh helain pagawean jore-jore. Tapi ari keur sanaya mah sanajan nya karasa capek oge bisa kaambah. Subuh-subuh kakara sanaya teh anyog ka poncrot
gunung goyang. Horeng mitra kaum dangu di luhur mah kaayaan teh mungguh lalening. Eueuh haur gereng, eueuh rungkun jemet, sumawona mun leuweung geldegan mah. Malah di dinya teh aya tegalan. Teu pati lega tapi oge teu pati heureut. Mun mah dipake keur kumpulna jalma gitulah. Mahi keur 200-eun urang mah. Basa sanaya anyog kadinya. Di sisi tegalan teh ting jarga jalma aya kana sawelasanana. Kabehanana teh lalaki make baju pulas tarum, diariket kain lohen jeung nyelendangkeun sarung poleng. Dua di antara nama sanaya teh geus apal. Sabab maranehna teh Sundana jeung Jaksi teh nyaeta anu megat-megat di mumunggang gunung. Sanaya ngaraneg heula sabab manehna boga pangira lalampahanana teh bakal dihalang-halang deui. Tapi munguh aneh, Sundana jeung Jaksi teh kalah ka ngagupayan, malar sanaya ngadeuketan. Ayo milu ka kami. Milu ka mana ge silah? Kapan sia teh hayang natamakeun pipamajikaneun sia anu dipateuhan ku indungna teh alin. Cek Sundana munguh matak ngagebeg keur sanaya. Puguh matak ngagebeg da. Di mana tuh ya jalma nyaho soal Nyi Rodia jeung indungna. Sanajan pineuh ku kaheran oge, sanaya henteu kapapanjangan hayang tumanya, sabab anu penting mah Nyi Rodia kudu ditulungan heula. Basa Sundana leumpang ti heula teh geuwat dituturkeun ku sanaya anu nyangkeh Nyi Rodia. Sundana leumpang ti heula mimitina mapai-mapai sisi tegalan. Geus kitu mengkol rada ka jero. Nyaeta patempatan anu liuh alatan loba tutubuhan. Basa anyog kadinya. Sanaya ngajenghok. Horeng di dinya teh aya adegan imah anu lumayan gede. Imah panggung anu boga parataran lega. Di hareupna aya paseban. Anu sanaya teu kurang-kurang ruasna mah di jero paseban teh katingali aya sawatara jalma anu umurna antara 50 jeung 60 tahun. Malah anu leuwih tidinya oge aya lalaki umur-umur sakitu anu diuk sila ngajajar paromana matak pikaserabeun. Aya anu ukur diiket lohen, tapi aya bae nu disorban jumlahna ge aya 5. Sigana anu 5 teh para inohong didinya. Sabab jalma-jalma sejena anu alaya didinya anu salila bari monako teh katingalina mani ajriheun pisan. Basa sanaya datang nuturkeun Sundana oge. Puluh-puluh jalma anu keur mangadep ka inohong anu 5 teh mani teu wani usik-usik acan. Bangun anu teu hayang ngalieu ka tukang atawa sumawona mun cacarita. Alah euleuh mah gawena teh marenna koe jalma welas-welas teh. Samemeh nuluykeun lengkah. Sundana ngaraneg heula. Geus kitu ngalieu ka tukang bari nyarita semu ngaharewos. Terus ngeunah eta awewe teh. Tuh, kadangkeun di ditu. Geus kitu sia mangadep ka dieu. Ngan awas. Kudu ngajaga sopan santun, duduga peryoga. Sia kudu reus. Sabab tetela sia teh dibere waktu pikeun mangadep. Ceuk Sundana. Sanaya teu loba omong ngecageun Nyi Rodia tur dikadengkeun di juru paseban. Ari geus kitu mah manehna teh milu nuturkeun mangadep ka inohong anu 5 teh. Sundana
uluk salam geus kitu sila mana kok unjuk kuninga wire ieu jalmi anu dimaksa teh parantos dibantun ka dieu bilih anjeunna kirang tata kirang titik kirang diduga beryoga nyuhunkeun kaweningan galih para eyang sadaya supados masihan sih pibalas pangapunten. Ceuk Sundana manirengkuh liwat saking sanaya ngagebeg lain meusan basa Sunda anu cikeneh dikaluarkeun ku Sundana teh basa Sunda petingan ukur diparake ku kaum menak anu linggih di karaton atawa di kabupatian. Sanaya mah kungsi nampak pangaweruh tiki santa guruna yen saprak tatar priangan kali nih ku Mataram basa Sunda teh jadi panta-panta anu bareto mah ukur ngagunakeun basa Loma ayeuna mah make aya basa lemes jeung basa panengah basa lemes jeung basa panengah teh cenah diparake ku urang Sunda anu nampak didikan Mataram. Ari anu nampak didikan Mataram lalobana anu araya di karaton saperti di karaton Sumedang Larang contohna. Kaum menak atawa kaum bangsawan karaton jeung kabupatian di Cianjur mah geus ilahar ngagunakeun basa lemes teh. Utamana abdi dalem kadununganana pasti ngagunakeun basa lemes. Kanjeng dalam bupati kaparapati pasti ngagunakeun basa panengah. Tapi ari bupati ka abdi dalem mah cukup ngagunakeun basa Loma bae. Ieu teh tradisi Mataram anu kahirupan karatona perlu dipusti-pusti perlu diajenan. Di Mataram mah kacida dibedakeunana harkat menak jeung cacah teh supaya kapanggih aya bedana nya dina palabasa oge natrat pisan bedana teh. Basa sanaya ngabandungan yen Sundana cacarita ngagunakeun basa lemes manehna kacida reuasna ieu ukur netelakeun yen inohong anu limaan teh kunu araya kacida dipikaserabna disaruakeun jeung menak karaton. Saha atuh maranehna teh basa kabeneran panon sanaya rada maling-maling neuteub ka hareup hatena munguh reuas. Kumaha terek kitu sabat di antara anu limaan anu diuk sila ajeg bari pika ajriheun teh bet aya si aki anu tadi janari kunang obor. Atuh sanaya teh ngagerentes dina hatena aing mah moal kapalingan. Sanajan si aki tadi subuh ukur mamake pakaian patani ayeuna mah geus salin make jubah bodas tur sirahna dibakutet ku sorban. Da aing mah anger apal manehna teh si aki teh heuceuk hate sanaya henteu petot-petotnya heran. Sanaya mimiti rada surti si aki anu geus mimiti tepung ti lemur pangadegan keneh malah nepikeun kamu munggang gunung goyang teh sabenerna mah lain jalma jore-jore. Sanaya ngagarentes dina hatena si Rodia mah tangtu lain sabab di mangkukna gawena nganya campah si aki. Cegarentes sanaya bari terus ngeluk basa panon si aki oge neuteub ka manehna bari mesem. Cager wara mitra ajakal ka bujing neng nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing
diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.